milik dina lempang jeung baju nama jelas lain awewe biasa Ki Jaro. Nah sahanya teu sangka di tempat anu suniki urang ditepungkeun jeung jago awewe na Ki Jaro. Sing horeng teh Gempar alias Ki Jemros geuningan eta nu keur leureuh di baturan ku Ki Jaro teh. Duanana memang sarua diluntat ti leuweung seredan pamukiman Karaman Gempar Karoban. Maksud pikeun nuju ka Gunung Halimun. Ki Jaro ngareret ka lebah jalan anu keur disorang ku Sari Langking, nyerenge seuri bari ejeng ngandung harti bari nyarita. Bener Ki Jemros. Tetel beuki deukeut mah beuki sidik awewe geulis geuningan. Nah sahanya betlu dengan lumampah nyorangan ngan jelas nilik dina wanda namanya jago awewe na itu yo. Kena yang nyaho urang tanya Jaro dewek jadi penasaran bet hayang nyaho saha eta awewe teh nya bener-bener teh tela geulis rupana Jaro. Ki Jemros oge beuki sidik ayeuna maka Sari Langking. Sedengkeun Sari Langking dapuge memang geus diniatan ti tadina atuh upama geus deukeut ka eta dua lalaki rek ngahaja nanyakeun ngeun anjalan anu kudu disorangna sangkan bisa tepi ka tempat anu dituju. Sanggeusna ngaliwatan ka hareupeun Gempar alias Ki Jemros, Sari Langking antukna ngarandeg lengkahna paneteupna bantrok jeung teuteupna Gempar atawa Ki Jemros anu neuteub seukeut ka Sari Langking. Sari Langking imut baris seri leutik imut anu ngandung pangirut dilak anu mawa pamikat terus nyarita ditujukeun ka Ki Jemros. Kisanak duaan kuring ayeuna keur lumampah geus nuju ka Gunung Halimun. Sugan andika duaan bisa nuduhkeun ka mana jalan anu kudu disorang sangkan kuring bisa tepi ka tempat nu dituju. Gempar alias Ki Jemros ngareret ka Ki Jaro, duanana kawilang kaget oge ngadengit caritaan Sari Langking. Sabab ieu jelas kadenge kumanehanana duaan yen eta awewe terek lumampah nuju ka Gunung Halimun. Satujuan jeung manehna duaan. Ki Jemros nyerenge seuri bari jeung nangtung dituturkeun ku Ki Jaro. Gempar alias Ki Jemros ngareret ka Ki Jaro duanana kawilang kaget oge ngadengit caritaan Sari Langking. Sabab ia jelas kadenge kumanehanana duaan yen eta awewe terek lumampah nuju ka Gunung Halimun satujuan jeung manehna duaan. Ki Jemros nyerenge bari ejeng nangtung dituturkeun ku Ki Jaro. Ki Jemros neuteup ka Sari Langking rutret ti luhur kahandap bangun anu keur naksir ka Sari Langking tina tangtungan pangawakan nepikeun kana keuritan beungeut. Nyai teh nanya ka akang. Narek aya maksud naon make jeung rek ka Gunung Halimun segala rupa. Betuanian pangawak awewe lumampah sorangan nuju ka Gunung Halimun bangun anu penting pisan geuningan. Ari Sari Langking harita males teutepan Gempar bari nyarita jero hatena. Dedeg jeung gagah ilalaki teh. Pangawakanana keker. Jelas pedas tanagana jeung sigana teh kawilang jago. An beungeut nama dibebos Jemros kitu. Getek sigana teh. Hayang nyaho aing penasaran, saha cenah ilalaki teh? Ningali Sari Langking masih keneh ngajanteng nangtung bari ngahuleng Ki Jemros alias Gempar. Jadi penasaran terus harita nanya deui ka Sari Langking. Nek aya naon lumampah ka Gunung Halimun segala rupa Nyai? Memang akang apal sarta nyaho jalan ka mana nu leuwih deukeut geus nuju ka Gunung Halimun. Ngantang tu emo nuduhkeun kitu bae eta jalan. Upama ayeuna Nyai acan nerangkeun naon maksud jeung tujuan nuju ka eta patempatan. Ari Sari Langking ayeuna mah anu nitenan kana tangtungan jeung keuritan beungeut Gempar alias Ki Jemros. Kituna teh bari terus ngajawab pananyana Ki Jemros. Ngeunaan maksud jeung tujuan eta urusan kuring pribadi. Jadi hanjakal pisan teh bisa dibejakeun ka Andika. Ngan lamun Andika memang nyaho kana jalan anu kudu disorang, leuwih dibejakeun ayeuna ka kuring. Ulah dagoan ka hurang amarah kuring. Sikep jeung caritan Sari Langking mobu galakna keranan sigana teh henteu ngarasa sieun ku Gempar alias Ki Jemros. Ki Jemros nyerenge seuri ngareret ka Ki Jaro, nu dideret gancang midu nyarita ditujukeun ka Sari Langking. Tong make jeung nembongkeun sikep nu galak saperti kitu Nyai.
sabab ia nu ngajanteng digigireun kula teh rajana sakabe jalma nu garang jeung galak nyatana Ki Jemros jadugna karaman gempar karoban. Jadi lamun ayeuna pangawak awewe nembongkeun sikap anu galak jeung garang pugu pikeun Ki Jemros mah jadi hayang seuri. Sari langking katingali paromananang mungka kaget sabab ngaran Ki Jemros salaku jadug karaman gempar karoban kabilang kungsi kadengekeun kumanehanana malah kungsi aya beja nu katarima yen sirawing ajal kuleungeuna Ki Jemros jadug karaman gempar karoban. Tapi sari langking awewe nu kungsi dipihukum ku Ki Buyut Ireng anu sakaligus kungsi neuleman ilmu silat ti Ki Buyut Ireng anu akhirna diturunan ilmu tina sabagian ilmu nu kacangking ku Ki Buyut Ireng nyata nu disebut ilmu silat tandang maruta teh. Tapi sari langking awewe anu kungsi dipihukum ku Ki Buyut Ireng teh dumasar kana kayakinan kana kamampuhan pribadina ngajadikeun sari langking teu lila aya dipangaruh rasa kakagetna neuteup leuwih antep ka Ki Jemros terus nyarita deui. Oh, jadi iya jadugna karaman gempar karoban anu katelah Ki Jemros teh. Tetela gagah ejo ngarakene geuningan kula bener-bener ngerasa bagja sabe bisa ditepungkeun di ieu patempatan. Ayeuna eueuh salahna lamun kuring ngawanohkeun diri ngaran kuring sari langking. Ki Jaro ayeuna manu kabagian ngarasa kaget ngadenge caritaan sarta pangakuan sari langking. Ari sabab pikeun Ki Jaro anu memang kawilang dumuk di Tatar Kulon tangtu apal kana riwayat lambaran kahirupan Ki Buyut Ireng. Ki Jaro ngahulang bari nyarita jero hatena sari langking ay Sari langking nate salah gitu didengian aing nurutkeun beja nu katarima atau nu kungsi katarima ku aing. Sari langking teh kabilang awewe nu kungsi jadi pamajikan Ki Buyut Ireng. Nya aing inget ayeuna mah kungsi ngadenge kana ngaran sari langking teh bener nya pamajikan Ki Buyut Ireng. Tapi nah geuningan ngora keneh kieu kuduna mah geus kolot nurutkeun hitungan umur mah. Ningali Ki Jaro kalah kangahulang sari langking ngareret di kagempar alias Ki Jemros terus nyarita deui. Ki Jemros leuwih hade ayeuna mah bejakeun ka kuring. Mana jalan udah deket pikeun nuju ka Gunung Halimun? Lamun dibejakeun mangka kuring tangtu bakal nganuhunkeun ka andi kaduaan. Ki Jemros nulak cangkeng bari ngalieup bari ngalenggak seuri. Anu tangtu atuh seurina bari ejeng dibarengan ku geter kakuatan tanaga lapisan. Sora seurina Ki Jemros muwu ngageterkeun kana jajantungna sari langking. Upama seug sari langking teu dilapis ku kakuatan jero tangtu bakal soak ngadenge sora seurina Ki Jemros. Hebat bener eta caritaan teh sari langking. Nanya bari jeung dibarengan ku sikap anu lieur upama ngancam. Ngancam ka jadugna karaman gempar karoban. Bener dunya geus tibalik. Sabab aya awewe nu sikap jeung caritana leuwih ti lalaki. Wanian bikang-bikang ngomong kitu ka dewe. Sari langking katingali paromanana jadi robah. Kasinggung hatena ku sikep jeung caritaan Ki Jemros nu kurang ngajenan ka dirina, nu sok padahal nurutkeun pangrasana mah dirina teh lain awewe biasa. Tumuwuh perasaan hayang ngajajal kana ajen tahapan pangartina Ki Jemros, jadugna karaman gempar karoban. Andika bener-bener nyari talir upama nu kurang pangajen ka diri kuring Jemros. Si sari langking lain awewe biasa nu gampang dihina sarta disarwakeun jeung wanita biasa. Lebah dia Andika kudu ngarti. Si sari langking teu ngarasa seber sanajan adu hareupan jeung jadugna karaman. Ki Jaro Noel kana leungeun Ki Jemros bari nyarita lalaunan. Awas. Kade hati-hati Ki Jemros. Kula kungsi ngadengi ieu ngaran sari langking teh lamun teu salama kungsi jadi pamajikanana si Buyut Ireng. Ngan kula kakara ayeuna nyaho jelemana nu ngaran sari langking. Da ieu pugu ari ngaranna mah kungsi ngadengi teh heula-heula keneh oge. Gempar alias Ki Jemros kerung kawilang rada kaget oge ngadenge caritaan Ki Jaro kitu teh.
sabab manehna kungsi ngadenge guaran caritaan Ki Jaro anu pareng bantro kekuatan jeung Ki Buyut Ireng. Malah kungsi dicaritakeun jalma anu ngaran Ki Buyut Ireng teh kawilang jago kolot anu geus eueuh tanding jeung pantaran dina alam harita. Tapi Gempar atawa Ki Jembros oge boga kayakinan kana kamampuhan dirina. Kawilang jalma nu digedekeun di alam lingkungan kahirupan para karaman, katingali harita unggut-unggutan sirahna neuteub seukeut ka sari langking bari nyarita deui. Jadi iya nu kungsi jadi pamajikan anak Ki Buyut Ireng teh. Bagja teh meunang nyai. Lamun kitu mah kawilang awewe nu ngarasa boga pangarti meureunanya. Syukur ayeuna urang ditepungkeun. Terus terang ayeuna dewek bakal nyarita. Bieu nanyakeun pikeun nuju ka Gunung Halimun, teteh lamun kitu mah urang satujuan. Sabab dewek duaan oge memang bakal nuju ka eta patempatan. Jadi andi kaduaan rek ka Gunung Halimun? Kulang ngarti sarta nyaho Jemros. Tangtu andi karek boga karep pikeun menangkeun kembang pancawarnanya. Hebat, hebat, hebat. Memang satujuan atuh lamun kitu mah. Ngan terus terang sahawai moal ayeuna bisa menangkeun eta kembang pancawarna kajabat ti Sari Langking. Karti. Sari Langking beuki nembongkeun sikepna nu taya kagimir. Bener-bener bikang nu galak ieu mah Jaro. Dewek jadi beuki panasaran asa imbang kagalakan jeung ajen pangartina. Sari Langking, anu bakal menangkeun kembang pancawarna moal aya dua jalma. Sabab iwal ti dewek nu bakal menangkeun eta kembang. Jadi ku ayeuna kitu leuwih hade ayeuna mah andi kabalik. Teu kudu capek-capek hayang ka Gunung Halimun sabab moal hasilnya pamaksudan. Ki Jemros teh eleh geleng dina sikep jeung caritanana. Sedengkeun Ki Jaro geus teu pati loba ngomong ayeuna mah sabab hatena masih keneh dieunteupan ku rasa salempang. Upama bener ieu awewe teh Sari Langking nu kungsi aya hubungan jeung Ki Buyut Ireng. Tangtu saeutik gedena kungsi ngawaris ilmu silat anu lain handap-handap ajen pangartina. Sari Langking kadenge harita nyarita deui, sikep jeung caritana leuwih galak ayeuna mah. Malah tumuwuh rasa penasaran dina hatena hayang ngabuktikeun diri yen dirina teh sanajan pangawak awewe tapi bisa ngarubuhkeun jadugna karaman saperti Ki Jemros. Jemros, andika tong ngarasa sombong sepeda jadi jadugna karaman Gempar karoban. Pikeun si Sari Langking teu kudu ngarasa gimir atawa sabeda hate sanajan kudu adu harupan jeung jadugna karaman Gempar karoban. Ki Jemros alias Gempar lain ambek tapi kalah kangalenggak seuri. Beuki tari, dirina nu geus ngarasa nyangking ilmu nu beda salapis ipis jeung sirawing, boga kayakinan yen Sari Langking sanajan kawilang jawara wanita tantu moal mahi pangartina upama nepikeun ka ijen wawasen jeung dirina. Malah ngolepat pikeun jeung maksud goreng dina hatena Ki Jemros hayang nuduhkeun jeung nalukeun ieu wanita anu ngaran Sari Langking. Bener-bener maneh wanian Sari Langking. Wani nyarita sarupa kitu ka si Jemros teh ha. Sanajan kitu dewek teu ngarasa kaget sabab biasana awewe anu galak saperti anjeun tangtu bakal leuwih galak jeung nyugemakeun upama pareng gulei di tempat sare paduduaan. Ki Jemros mimiti kurang ajar caritanana ngahaja sangkan muntab panas hatena ku cara kitu tangtu bakal leuwih laluasa pikeun Ki Jemros dina nunukeun Sari Langking. Ijiran Gempar alias Ki Jemros memang tenyalahan. Katingali beungeut Sari Langking jadi semu beureum lantaran bedahna amarah jeroen dada. Srog Sari Langking ngalengkah maju bari sorot panonna semu hurung. Terus cerita deui dina kaayaan saya gadiri. Andika nu ngadua kalian. Andika nu sukuduna balik deui Jemros. Sabab bawa hartina. Capek-capek lumampah ka Gunung Halimun sabab balikan ukur ngaligincing mulangan ukur ngalongkewang eueuh hak bagian pikeun andika kudu menangkeun kembang pancawarna. Leuwih hade jaga tas ungu teh bisa dibebekeun ku aing. Bener-bener sombong maneh Sari Langking. Kudu ditebus tak kasombongan teh. Urang coba ayeuna di dieu tangtukeun saha nu ngabogaan hak pikeun nuju ka Gunung Halimun sarta menangkeun kembang pancawarna. Sari Langking nu memang geus leuwih ti heula ka hudang amarahna, langsung muka sabuk pecutna kawilang senjata ampuh andalanana.
mangrupa pakarang istimewa nuges menang nyaluyukeun ejeng jurus-jurus ilmu silat tandang maruta warisan Kibuyut Ireng. Langsung Sari Langking ngawangun pasangan. Ki Jaro nyingkir mundur ka tukang sedengkeun Gempar alias Ki Jemros oge ngarti yen Sari Langking moal samata-mata nguntup ka manehanana lamun teu boga ilmu nu jadi andalan dirina. Dumasar kana eta kayaan Ki Jemros langsung saega diri dina ilmu silat tapak jaladri. Sakumaha geus pada mafhum, Gempar alias Ki Jemros dina waktu ayeuna geus nyangking dua ilmu andalan. Nyata ilmu silat tapak jaladri jeung Acirung Karoban. Hasil neuleman ilmu-ilmuna tina kitab pusaka dahana, bogana guruna Darmaji ti Tatarwetan teh. Anu mangsa dipake Patelak jeung Sidawi ngan ukur beda salapis ipis dina hal ajen tahapan pangartina. Ningali Ki Jemros ngabangun pasangan nu kawilang aneh ngageter hate Sari Langking. Aing hayang ngabuktikeun ka ieu jelema, yen si Sari Langking lain awewe anu gampang dihina kitu wae. Ngan lamun nya diri aing nepikeun ka eleh, teu salahna lamun ngadeuketan ieu lalaki. Si Jemros kawilang lalaki gagah nu ngora kene, ngan geus tangtu aya pangalaman jeung awewe meureunnan. Puguh Sari Langking oge lain awewe anu lempeng lampahna. Teu matak aneh lamun jalan pikiranana sok museur kana hal-hal anu kawilang moal jadi bahan implengan pikeun awewe nu bersih lampahna. Sasatna naksir kana kayan lawan anu dumasar tina rasa pangaresep ejeng geteran birahi hiji wanita. Ari Ki Jemros geus sayaga diri dina pasangan jurus tapak jaladri. Kawilang ilmu ampuh nu ngabahayakeun pikeun jiwa lawan. Dua tetepan bantrok Ki Jaro ngabandungan kana lumangsungna eta kayaan dibarengan ku hate anu kaketegan. Sabab lumangsungna tarung ijen wewesen geus tangtu bakal tepi kana tarung dina tahapan ajen pangarti nu teu bisa disajajarkeun ejeng jago biasa. Sok coba-coba maju Sari Langking. Dewek ge hayang nyaho kumaha kahebatan nu ngaran Sari Langking. Sor maju Sari Langking. Sari Langking anu memang geus sayaga ti tadi keneh dina jurus ampuh ulin tandang maruta. Geus temikeun di waktu langsung harita luncatnya curelat maju narajang sabuk pecut tina leungeun katuna ngahiup bangbaraan ngarah kana sirah terus notog kahanap ngarah kana dada lawan. Tapi Gempar alias Ki Jemros memang geus nganyahwankeun kan ayana panarjang lawan nu ngabahayakeun. Barang jeung ngagilirna awak kagigir nyingkahan panarjang lawan Ki Jemros metakeun leungeun anu ngandung keterkakuatan ilmu tapak jaladri. Plak 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 plak. Dari deug. Sari Langking mundur ka tukang, sababaraha lengkah dibarengan ku hate anu ngaranyung kaget sabab sapuk pejutna tetela bisa ditakis ku leungeun Ki Jemros. Serog harita Sari Langking ngawangun di pasangan di barung ku hatena beuki panasaran. Nangan ukur sakitu geuningan kakuatan Andika teh. Anjeun Sari Langking. Coba gerak keterukeun terus ilmu sarta kakuatan Andika dina awak tu ayeuna. Teu sabaraha geuning kadigjayan Andika Sari Langking. Mun cereng sapasang panon Sari Langking sabuk pecutna muter di gigireun awakna. Ulah waka sombong anjeun Jemros, si Sari Langking can ngaluarkeun jurus-jurus ampuh nu bakal ngalajiwa Andika. Tadah yeuh. Sari Langking harita ngajerowok tarikna keranan teu sabaraha geuningan cenah kadigjayaan Ki Jemros anu harita aya di sareng hareupeunana. Ngan harita dina mangsa pecut keur nguak ngawik. Sabuk pecut anu aya dina leungeun Sari Langking meta deui leuwih kuat jeung leuwih cepet batan tadi. Ki Jemros sadar kana kayanan Sari Langking ayeuna ngaronjatkeun daya panarajangna, tapi ilmu tapak jaladri memang ngandung keterkakuatan tenaga lapisan anu leuwih kuat batan kakuatan Sari Langking. Teu matak aneh upami pikeun ka sakitu kalina mangsa bantrok antara sabuk pecut jeung leungeun Ki Jemros. Sari Langking ngajarijeg mundur di katukang. Plak 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 plak. Cebrod tenggelan Ki Jemros kena kana lebah iga burungna Sari Langking. Sari Langking oge rada ngagero kaget jeung nyeri teu nyangka upama bakal kabeunangan ku panarajangna Ki Jemros. Sari Langking ngusurkeun paneutupna ka Ki Jemros bari ngupat jero hatena. Tetelah, nyang lain ngaran kosong Ki Jemros teh. 2 kali diri aing ngaranapan adu hareupan jeung jago anu bener-bener teu bisa dianggap enteng ilmuna. Tapi asana teh betul yakin upama ilmu silat tandang maruta teu bisa ngelehkeun si Jemros. Nu matak aneh teh ramo-ramo leungeunna jadi heuras, jeung teulasnya kitu di leungeunna aing bener-bener teu ngarti ngagunakeun ilmuna nahaun si Jemros.
Hayo taker tanah gajeng pangabisa andika Sari Langking. Urang buktikeun saha nu leuwih punjul di antara urang duaan dina waktu ayeuna. Ulah tak kabur Jemros, awas ya. Sari Langking maju dina rajang kacepetan gerakna teu beda ti angin pantes lamun disebut ilmu silat tandang maruta. Ngan orokaya atuh Gempar alias Ki Jemros oge geus leuwih ngahangkeutkeun elmuna. Dirina hayang mere bukti ka Sari Langking yen ngaran Ki Jemros boga kamampuan leuwih punjul batan lawan. Sabuk pecut harita nyamber kana luhureun sirah Ki Jemros. Ki Jemros newak sabuk pecut dina leungeun Sari Langking. Leungeun kencak Ki Jemros nyodok kana hulu angeun Sari Langking ku kakuatan ramo-ramo leungeun anu heuras teu beda ti wajah. Mokaha lamun keuna mah bet piraku teu tobros kulit beuteung Sari Langking. Lantaran eueuh di jalan jeung cara pikeun nyingkahan panarajang lawan, kapaksa Sari Langking narik mundur badanna ka tukang bari ngalepaskeun cekelanana kana sabuk pecutna. Sari Langking ngagerok kaget sedengkeun Gempar alias Ki Jemros leungeun katuhun nyekelan sabuk pecutna Sari Langking. Kumaha lamun geus karebut kieu ieu senjata andalan ieu Sari Langking. Ayeuna kakara sabuk pecutna sakedeung di majelemana nu bakal beunang direbut. Rubuh dina rangkulan dewek. Ari Sari Langking ngatur napasna bari kekerot huntuna. Kawilang jadi atawa kajadian nu kakara ayeuna karanapan ku dirina. Sabuk pecut ngalaman karebut ku leungeun lawan. Sari Langking sadar yen anu ngaran Ki Jemros mibana tahapan ajen pangarti anu leuwih punjul batan diri. Tak bisa kaukur ayeuna mah ku aing. Anu ngaran Ki Jemros jadulna karaman Gempar karoban teh leuwih punjul elmuna batan diri aing. Eueuh salahna lamun diri aing ngaku kana kahebatanana sarta sakaligus erek ngadeuketan dirina. Rek ngadeuketan dirina jeung manehanana tapi masih kene panasaran rek dijajal ku jurus pamungkas ilmu silat tandang maruta. Sari Langking nangtukeun sikepna mangsa adu hareupan jeung Ki Jemros. Kadenge deui harita sorak Ki Jemros nyarita. Cobain ari kumaha lamun geus kieu Sari Langking. Nakeukeul rek diteruskeun atawa kumaha? Leuwih hade serah diri Sari Langking. Eueuh ti dituna lamun dewek kudu eleh kubikang. Ulah kan nyarita kitu anjeun Jemros. Pikeun si Sari Langking eueuh ti dituna lamun kudu eleh ku jalma saperti Andika. Sanajan nya jadugna karaman. Katingali Sari Langking ngawangun pasangan dina wangunan anu kekep jeung kuat. Beda jeung pasangan-pasangan jurus anu tadi. Pugu Sari Langking. Heuh, waktosna geuningan parantos teh nyekapan atuh cag urang cekapkeun dugi ka dewe heula atuh acara Dongeng Kiwari neraskeun cariyos Sirawing Kiwari garapan Wakepoh Kiwari permios.